dengan pisuluhun kemana ya? Ya nu butuhun yang pabrik tahu itu nu butuhun teh. Sudah nae aya duitnya ah. Asal jadi terbutuh duit ya mah ikan mutruk aing barang gawe teh barang siar teh mah budak teh ieu anun. Tenang. Mangga Kang. Amanten. Milarian pisuluheun. Sugan gaduh tangkal anu bade diical gitu lah. Kanggo tukang tahu teh. Peryogi suluh kanggo tahu. Kela. Abi asa gaduh itu di ditu tuh di kebon abi bade ninggalan mah hayu geura sok geura. Nu leres teh. Leres. Mana abi atuh kurang tinggalan heula. Bios ku abdi nu nuarna mah lah. Leres ieu mah. Nu abi tuh tanggal buah aya 2 jeung jamu di peryogi mah lah. Ayeuna ayu bade ditinggalan mah ayu sakantenan. Alih mana? Tadi dinya di bangker dinya. Ayo atuh urang tinggalan. Ieu atuh kela ieu urang ieu. Atuh pijeun atuh ka ditu atuh. Nyai, engke tungguannya ieu aya tamu sakedap nyi. Alah, yuk geura ke didinya tadi dinya. Ieu tanggal nama yo wah geus badag ieu mah ieu jang suluh mah. Ieu mah aya sigana mah satruk satengah mah. Pangawas sabaraha tah? Pangawas mah tuh gela we, nu penting ieu cocok henteu ieu suluh-suluhna. Biasana suluh buah ieu mah. Ngagaredag nu kieu mah suluh kieu mah. Sangat nu kieu. Dia ge mun teu ieu mah bubuhan itu ya paperyogian itu ieu. Bisi bade gitu ya mah ieu cocok mah da. Ke pangawasna atuh sabaraha? Heula we na atuh penting mah ieu lah we sok na teh. Atuhnya pamitos. Bisa gitu ge lamun turun geus beres mah penting jadi heula we ieu bisi butuh mah. Manawi atuh gaduh taraje ieu rada jangkung. Kela taraje teh urang nyanak heula di ditu nya. Urang ieu geuna sok ka urang ieukeun heula nya kela. Benar kita itu si emang gitu tangkalnya gitu. Rasa inget di dia mah kerletik gitu. Iya teh tanah teh nu almarhum apa Suryono itu ya. Waduh nya. Baik kumaha teh tuar heula we Harana mah piraku sugane pituiteunkeun bae tangkal batur ge aing penting jadi duit kayaknya antep bulan kaburan ya ya mang ini lah motor aja teh mang tok kadekeun taekeun ka dieu sangokeun kalinya teh kana buah atuh da di kanang ka tini-tini di kanang domba ayo ge bubuhanna ya bubuhanna ngan loba sireum mungkul ya teh di dieu teh teu salah eta naha malikna kitu dibalik meureunna teu dibeubet kumaha balikeun deui emang kieu ieu mah tarajena ieu mah ieu nu leutik itu nu badag dieu mah emang kieu di dieu mah makena tarajena di dieu mah tuh lain di mana-mana ge nu gedena tuh puhuna dihanap sok balikeun deui geura ti beubet balikeun deui. Atulah nah aing mah butuh duit ku aing mah digugu jelema kitu patut teh heuras deui mah ya sok ieu tah nih tapi jadi ieu nya tanggal mah jadi nya kapake tanggal mah geus sakieu mah geus kolot ieu mah tanggal ge sasagieu ieu mah kejadian berada satruk satengah mah ya jeung dauna ya mah jadi satruk satengah mah jadi lah aya satruk satengah mah jeung dauna mah berang teuing deui teh urang regajan heula Alhamdulillah nya eta rada digancangan we bisi eta mah beurang teuing mah.
Bogana aya kadio yakin moal cenah udah kena almarhum teh. Bismillah ya, lumayan sok we lah gancangan sok. Jadi ngomong wae cicing we da nyaho uitan ieu mah. Nah haye lo badahan buah kieu laku saha ieu ditutuhan ieu teh kota nambuk kieu itu. Beuh. Teu beja-beja jelema teh euy. Seungeunahna wae ieu mah. Cermat sarape jeung rarungsing deui ningali kalemur tangga buah aya nu ngababat siga nama ieu ieu. Kusaha ieu di bangkauk teh ieu. Siga situlah anjing ngebogaan itu misi teh. Balik kemarin si kehede aing tadi nanek boga duit kehede aing jadi ayo si aing balik Oh iya tukang kehede ieu nu ngababat tangga buah aing teh ieu. Dek naon sia teh ge baba. Tetaekan kadinya teu beja-beja sakeun nu bogana. Da mah tadi geus jadi meuli ti si Mang. Si Mang tadi ka mana? Wah, buah. Ditipu ieu mah diomongan ieu mah. Tadi Mang si Mang nu tadi di dieu Mang ampura Mang. Aing mah teh nyaho naon, pokona mah hayang dahan jeung teh buahna narapel deui. Ka mana babal kayak kieu benerkeun heula ieu buah aing.